Pemara maripat zatakun hazarul kursi fil akhirati ari maripat zat eta bagian ruhul kursi di akhirat kama qala Allah ta'ala wa ayyadnahu biruhil kursi. Maripat teh aya maripat sifat aya maripat zat. Urang lamun belajar tauhid timimiti wujud kidam bako mukhalafah lil hawadisi qiyaumu min nafsi dan selanjutnya 20 wajib di Allah mustahilna 20 nu jaizna eta kabagi kana 5 sifat nafsiyah, sifat salabiyah, maknawiyah, ma'ani 4. Naik kurang nyaritakeun tauhid afal, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat. Kuari mah tauhid zat, awas tengetkeun nya tauhid zat mah tauhid panganggeusan mengetahui tentang zat Allah nu lamun urang geus datang kana pengetahuan eta tur karasa uka urang bakal jatuhna aya dina isbatul yakin. Urang belajar datang ka ilmu yakin, naik datang ke ainul yakin neran datang ke hakul yakin urang geus optimal keyakinan urang dibelah ge moal mundur ditembak moal mundur sakali pangeran Allah bae namun datang ke ilmu yakin mah goyang-goyang mantak sifat Kangjeng Nabi nu wajib di Kangjeng aya 4 nu mustahil 4 nu jaiz hiji nah eta teh bisi aya anu ngaku nabi urang pangodokan bisi aya nu ngaku nabi urang Cikupa kuari aya deui nu ngaku nabi urang Bandung eta teh moal kagoyang-goyang mun urang geus ngaji tauhid geus urang ngaji sifat wajib di Kangjeng tabligh patona amanah kuari dipake kuari ku Ahok mah ngomongna tabligh amanah patona bisa entah jadi urang eleh ku Ahok mun ngomong eta bae sifat anu 4 nu wajib. Lamun urang geus mantep ngaji tauhidna moal kadode-dode. Tapi aya deui naik di luar eta tek isbatul yakin mukasyafah. Geus datang ka tauhid zat. Dinten teh ge urang teh boga pagawean teh nu Allah fa'alun lima yurid. Dinten teh daya sakabehna ieu di dunia boga ngaran ieu moal kaluar ti asmaul husna tauhid asma dinten teh ge ieu kabeh meunang ngagerakeun Allah jadi Allah teh kasifatan maha qadir maha murid tauhid sifat kuari urang nyaho kana apal Allah sifat Allah asma Allah bakal nyaho kana zat Allah emang kumaha kitu zat Allah lamun urang sajung ngimpi jadi raja pemajikan 4 urang kendaraan ambalaya istana menjulang tinggi budayang-dayang puara
urang es diketu aya susu dikenjaya susu di suku aya susu segede emuk di hulu segede ember. Indah hudang tidak heesna. Kau mana eta nu tadi Mobil ke mana, istana mana, cewek dayang mana. Tapi tadi ayah di impian. Urangnya ternyata ku hari hirup teh kerja di pengusaha, jadi pejabat, jadi orang kaya dan lain sebagainya. Nanu kadele ku urang mobil motor istana jabatan jeung sajabana pae. An-nasun niyamun manusa kersare fa idza matu intabah di mana pae karak eling supurang ka jero kubur pae mobil mana eueuh motor mana eueuh istana mana eueuh dayang mana eueuh. Nah nu aya teh Allah kuarinu kadala kurang langit salangit bumi sabumi nele gunung kadala gunung nele laut kadala laut rentul tatangkalan jeung manusa eta teh aya sote kadeuleuna kumata anu ieu kumata hate mah eueuh nu aya mah adalah nun nadamelna nu ngadamel langit ngadamel bumi ngadamel laut ngadamel hutan jeung eusi-eusina mulai tarada puyeng saeuti. Dina Al-Qur'an dijelaskan walillahil masyriq wal maghrib. Masyrik milik Allah, maghrib milik Allah, kulon wetan kidul kaler luhur handap kabeh milik Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa inna ma tuwallu kamana anjeun ngarep pasama wajhullah. Di dinya laya zat Allah. Urang neangan Allah mah teu kudu ka langit-langit, urang neangan Allah teu kudu ka Mekah-Mekah, urang neangan langit teu kudu jauh-jauh, neangan Allah mah teu kudu jauh-jauh aya di diri urang. Sebab tadi fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dihareupan maneh di dieu aya Allah. Emang kumaha? Inna Allah wasi'un alim. Sanyana Gusti Allah teh maha wasi jembar alim mauning. Kajembaran Allah emang kumaha? Kajembaran Allah Ta'ala inna Allah bikulli syai'in muhit. Ala eling sanyana Gusti Allah muhitun ngamot bikulli syai'in kana seluruh perkara. Kulli adat surkul cek alimantek mah nuduhkeun kana umum syai'in isim nakira umum. Geus umum gampang ge umum jadi umumna umum belah dituan umum. Wobah kasieur-sieur bikulli syai'in muhit ngamot. Ngamot eta lamun urang make samping anu gede kemudian urang tiris eta samping urang dibatot kaluhur jadi atuh walu kaluar hulu katutupan ku samping suku katutupan ku samping urang ngarengkol di jero samping eta samping ngaranna muhit. Atuh Gusti Allah teh innallaha muhitun bikulli syai'in. Atuh ngamot kana sakabeh perkara. Di antara perkara adalah urang kaamot ku Gusti Allah. Dek ka mana cek Gusti Allah atuh sia ja aing mah muhitun pan ka sia aing ngamot. Ngamot teh di naon? Af'alna kaamot ku aing, kakurung ku aing, sifat kakurung ku aing.
asma kakurung ku aing zat aing teh ngurung kana pagawean sia sifat sia asma sia segala rupa kakurung ku aing sebab aing mah muhitun bikulli syai'in. Dek mana lompat? Dek mana lompat? Ayo. Sia kuring inget ketika mana di alam arwah cak aing teh alastu bi rabbikum lain ta aing pangeran sirapan sia ngomong ngajawab qalu bala syahidna sumuhun abi teh nyaksian kapan begitu maneh aya di jero rahim indung anjeun 40 tilu kali 40 120 aing ngutus malaikat Jibril cak aing wa nafakhtu fi mir ruhi aing niupkeun ka jero awak anjeun tina ruh aing berarti di diri sia teh aya ruh aing dek lompat ka mana ayo di jero sia teh aya tilu ruh hiji aya tilu nur hiji cahaya awak sia dua cahaya nabi sia nomor katilu cahaya aing hayu dek lompat ka mana urang kamu hit kuzat Allah dipermasalahkeun dina ilmu tauhid nyaho Gusti Allah teh ku sifatna dibentur ku Imam Maturidi nu bakal kurang dizaran cek Imam Abu Mansur Maturidi ulah sok sambarangan ngomong atuh lantaran lamun urang kasorot ku sifat Allah kasorot ku asma Allah andai kata sifat Allah doang ieu ilmu Allah teh sifat nu ka Allah teh maha alim ieu nyorot ka urang aizat Allah na mah henteu atuh berarti aya pisah antara zat jeung sifat sedengkeun cek dina ilmu makulat aya sifat mah maqama bil ghair moal bisa keluar antara sifat jeung zat moal aya sifat tanpa zat lamun ayeuna sifat Allah nyorot ka urang aya di urangan sifat doang aya zatna henteu berarti pisah antara zat jeung sifat mustahil cek ilmu makulat geus anu urang dikanyaokeun ku Allah lain sifat anu nganyaokeun ka zat Allah geus kulantaran zat Allah zat aya di diri urang ayo sia dek ka mana lompat ayo dek ka mana lompat masih kena can khusuk kena bae salat goblok tolol ye cenah ulah nolol kabita kaki Fudoli teh goblok sarua ye ulah kaki Fudoli ka Habib Rojak pada bae Habib tinggal Habib ese ya cenah kiai ge meureun teu aing sarua henteu ieu mah kabehan mun husuk tuh pajar bener bae kunyana sawa-sawa cenah husnuzon teh budak yang boga murid hiji-hiji na kos gitu can kaharti moal sebab can praktek sok orang praktek praktekeunana supaya zat Allah ya di diri urang rarasaan urang jeung asli ayat geus dipuat kabeh kurang kumaha ja Allah teh muhitun bi kulli syai'in praktekeun atuh cara praktekna baca Al-Qur'an an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum mali baca ti awal jeung akhir eta bae ya sia mah teu talar sarua jeung aing kumaha kudu boga mursyid wa darasam sayyidat tazawaru an kabim zatal yamini wa idza gharabat taqridum zatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillahi may yahdillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida jelema lamun hendak didatangkeun jadi wali pasti aya waliyyan mursyida tapi wa may yudlil jelema moal didatangkeun jadi wali atuh falan tajid lahu waliyyan mursyida moal datang ka jeung teuing ka Gunung Karang ge itu rahasia Allah. Jadi kata kudu make guru mursyid. Cek guru mursyid perem. Praktek nata.
praktek data ane qutuluan pusakum bunuh diri maneh mawa golok kita mencit maneh lain jadi wali paehan diri orang mun guru bisa-bisa orang bunuh diri lain paehan awak orang paehan teh kahayang salian Allah mati suri orang bunuh kahayang salian Allah bunuh beres sesuai aturanana aw yakhruju min diyarikum keluar ti alam dunia keluar urang kudu keluar ti dunia payah teh kubur tuh lain eta kahayang urang teh kaluarkeun ulah aya dunia Terem bunuh seluruh kahayang salian Allah keluar di alam dunia menuju alam akhirat sok praktek berem kuari maka yang gayang anjeun teh fanakeun lantaran dunia teh darul fana naon atuh make jeung diudag-udag ge hayang-hayang ja bakal rusak aya anu miheulaan urang rusak teh aya nu urang miheulaan nyana bahkan di mana urang payas lima ditinggalkeun sakaligus urang resep resep ditinggal maning kuari tinggalkeun sok mulai bunuh kayang-kayang urang dibunuh ku urang keluar ti desa dunia jadi atuh kudu kurang dibunuh kuari melalui tafakur napakuran dunia sok dunia teh rusak maka jeung dihayang-hayang kurang sedangkan dunia malalobana mawana arah lain ke akhirat mawa kana kasenangan nafsu jeung setan wayana sakitu piceun nanti mimiti dalam mata urusan resep dunia piceun bunuh keluarkeun mimiti mata denge ge nu kadenge ku urang teh eta teh dedengan dunia sok bunuh keluar urang di dinya ulah loba ngadenge anu macem-macem urang mah geus hiji Allah ambe itu kene ambe eta ge ambe teh ambe dunia urang piceun keluar urang dalam dunia ambe urang keluarkeun itu kene sungut itu kene beteng bubur kubur suku leungeun gobok kabeh perem bunuh keluarkeun kuari kurang ditapakuran kana rusakna dunia ditapakuran kurang teh kana arahna dunia kurang setik-setik engke bakal ucutan tina dunia trek nu mantak dek jadi wali teh lain zikirna nu hese teh lamun ngawarung eureun ngawarungna lamun tani eureun tanina lamun ti pamarentah eureun jadi pamarentahna lamun jadi kiai eureun nyaina jadi wali mah baru kan babari atau pancena loba kiai wali jadi kiai wali petani eureun sotek kahayangna nafsu ketika orang pun jadi petani ndek naon ya tani teh ngumpul-ngumpul gabajang naon ya gabah teh ieu teh gabah teh jang dahar aing jeung anak aing mal jadi wali sebab aya nafsu terpercaya ke Allah pasrahkeun geura ka Allah kudu kumaha tani matani bayar tapi ngagantungkeun 100% ka Allah lain dahar nama lain menang hasil aing dahar mah lain tina tani mah aing mangan sakadar ngumpul-ngumpul jang pondok pesantren jang fakir miskin jang yatim piatu jang aing mah ngagantungkeun diri dahar segala rupa ka Allah aya jelemana nu kitu tuh ngawarung eureun sia ngawarungna kan cenah aya wali ngawarung lain eureun ngawarungna eureun kahayangna sia ngawarung maksud ngawarung ngumpul-ngumpul duit jang naon dahar nginum leuwihna meuli mobil moal jadi wali jadi Abu Jahal sia
Ada guru gua, total masalah. Lamun ngarung, tega gantungkan rizki ke warung, tapi ngagantungkan rizki maka Allah ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizqu. Dari eta warung, ieu mah warung teh tuh lamun teh maya untungan, ieu mah jang nyumbang syiar agama Allah tuh masjid tuh majelis tuh pesantren tuh fakir miskin tuh yatim piatu. Aya aing naman teu ngagantungkeun dar di dinya Allah. Aya jelemana. Allah. Itu kada di pemerintah. Cina lo bawa jadi kiai, lain eren jadi kiai na, eren kahayang na. Ek baya jadi kiai tapi ngajarna, ulah wau jeung murid tapi ngajarna, ulah yang dihormat ku murid tapi ngajarna, ulah yang diagung-agung ku murid tapi ngajarna, ulah yang dibere ku murid. Geus temen ceramahna, ulah yang dibere amplop. Henteu ceuk putoli. Jerona moal jadi wali. Moal jadi wali. Komo nanyakeun murid nu sugih moal jadi wali. Pek bae ngajar bae. Bae. Dek disebut kiai mangga, dek disebut mama mangga, dek disebut buya mangga, dek disebut mamang mangga, dek disebut hei kemana mangga, dek disebut mamang kemana hei dek naon bae. Ulah jadi ukuran ieu mah asal teu dikiaikeun bae teu ngajawab. Maje pede kemana? Pobog beureunan. Segala manghaji segala ongkos lain kiai bae. Aing kiai. Buya pendek kan ieu karak. Lamun dibuya-buya karak irungna jadi bekah. Tah, ieu lain kiai nu kos kitu, nipu diri teteunya. Nipu diri. Tah, wa. Geus atuh tinggalkeun we cara Ki Hairun. Ki Hairun mah keur majana mungpru ngajar kemudian manehna ditinggalkeun santrina baralik. Endah dagang tahu cok. Cek murid-muridna nu geus baralik teh ieu mama kunaon jadi lengleng kieu. Padahal mah mulyaan keneh ngajar jeung santri nyimaman segala rupa endah dagang tahu cok naon artina ieu si mama. Tidak sehatan mal garti ku sia geus sia bae ngamalkeun ilmu. Tuh, kabelah dieuna ditanya kunaon emang bisa gitu. Jadi kiai mah mamalana gede carang jelema nu bisa ka surga ku sebab jadi kiai. Tadi ondang ku tatangga marah. Jadi berkatan ku tatangga munajat marah. Jadi sebut kiai marah. Jadi mulia-mulia, jadi agung-agung marah. Manya bajang barang jadi kiai jadi takabur. Dek di mana atuh contoheun baturna. Mentak dagang tahu congge ku batur di ieu di mamang-mamang. Dihina-hina. Kos gitulah. Dek jadi ahli Allah leuleuweunganan. Tuh, kan. Nah, kuari. Kirimkeun mata sakan ulan leuleuh dunia an yaqduru anfusakum bunuh kayang-hayang urang salian Allah. Numargatul yakhruju min diarikum keluar orang di desa dunia sok muraqabahan menurut guru mal bisa. Sok tafakuran menurut guru mal bisa. Ketiga orang tafakuran kemudian dimuraqaban terus dibunuh kurang gayang-gayang orang. Sulusupkeun ka jero hate urang Allah. Allah ta'ala maha muhit sebab Allah ta'ala sionalim dalilahil masyik wal maghrib peremburan apa masyik maghrib luhur handap galar kidul qabeh ieu teh milik Allah idama tuwafauna ujurakum wa innama tuwallu fasamma wajhullah kamana bayangan jeung ngahareup atuh aya Allah atuh deuk hese-hese teh inangan Allah. Pancena Allah teh aya di masjid aya di Baitullah. Allah teh aya di Baitullah nu mantak makom ijabah aya di Baitullah. Baitullah mangan sakadar sarana nganterkeun ka Allah ai bisa. Cenah masjid pan masjid al masajid buyutullah eta ge sarana jang ngadatangkeun urang ka Allah ai bisa. Tapi lamun urang di masjid kampanye Golkar belon. Urang di masjid dengan es doang mantos nganjang leuwih tolol. Orang di masjid teh dagang cara di Al-Azam, cara di Ittihad al naon deui
Atuh seblon sarwana. Cigarak saal naon? Oh, alhamdulillah. Dararagang batu di dinya dihan. Nu meulina aja pengen digoblok. Nu dagang jeung nu meulina sarua. Masjid teh. Bait Allah. Cih, Kumaha? Hayu sia. Sarana aja ngadatangkeun. urang kalau gaya bisa. Baitullah, Masjidil Haram. Sarana jangan datengkeun urang kalau gaya bisa. Ayo sia. Di urang ge aya Baitullah. Awak urang teh masjid buatan Allah. Qalbu teh Baitullah buatan Allah. Lamun di Baitullah aya Allah atuh bantak naon? Ieu teh qalbu urang aya Allahan. Asupkeun geura rasa aya Allahan di jero qalbu urang. Tet mulai. Lumpat ke mana ngahareup ka mana aya Allah. Allah teh muhitun bikulli syai'in isin amat atuh ja urang teh kakurung ku Allah. Lempang urang eta teh menang Allah. Cicing urang eta teh menang Allah. Japan tadi ge geus aya fa'alul lima yurid. Kapan tadi ge sifat Allah geus aya diaji kemudian atuh asma Allah geus diaji. Kuari makeur nyaritakeun zat Allah. Atuh lamun kabeh moal kaluar tina apal Allah sifat Allah jeung asma Allah. Atuh kuari mah ngawujud zat Allah. Zat Allah teh aya di jero qalbu urang Allah teh. Berarti urang lempang lain urang nu lempangna Allah. Urang diuk lain urang nu diukna Allah. Urang neuleuh lain urang nu neuleuhna Allah. Urang denge ngadenge lain urang nu ngadengena Allah. Berarti zat Allah teh geus aya di diri urang. Mulai puyeng engge puyeng. Ayo sia. Oh, ilmu kawalian mah kos gitu. Ieu nu mentek loba nu edan ge di dieu ye. Ieu loba nu edan ye. Mulai dek naikeun ye, dek naikeun ye. Asal peureum beun teh edan. Ji, jadi wali teh. Tah, ieu tah kos kieu. Para bot tambah sakadar zikir, tambahan ku sholawat nyubur-nyubur qalbu. Kuari mah teu sakumaha tadi balik deui urang teh ngimpi di jero impian jadi raja hudang. Eueuh. Atuh hakikat mah ieu teh eueuh nu aya mah ja Allah fanakeun diri urang. Nah, mulai manakeun diri urang. Fanakeun geura diri urang, rusakkeun diri urang. Lamun aya jelema bobogohan jeung sarwiti aja bogona ngaleuwian wates eta teh fana Majnun sarwiti. Majnun Laila. Dina buku Durjuman aya Majnun Laila. Majnun Laila teh nyana ngawi. Ngawina billahi ya zabayatil. Ini kok kemudian bayatil kayu kulnalana. Billahi ya zabayatil kayu kulnalana. Eta teh nu edan. Nu edan itu nyanyi edan ada dina Juman. Billahi demi Allah ya zubayatil qalbi wahai kidang-kidangan waya di leuweung kulna lana coba omongkeun ka kaula wahai kidang. Laila yamin kunam laila minal basyari. Lailaku golongan engkau atau golongan manusia. Edan laila eta. Oh angin sampaikan salamku pada dia. Wahai cecak engkau bercecak suaramu merdu bagaikan lailaku. Masya Allah karim. Ya Allah kabeh laila. Majnun laila ngaran. Wanin yang berangkat tengah peting jam hiji ketika di SMS kita datang ku kabogona padahal peting hujan ngaririncik lewat kuburan. Wani Majnun laila. Ketika nyisita Laila minta di bang melikeun baju anu mahal hargana 20 juta dijual kitab tafsir Munir. Majnun Laila. Tuh. Gila maka berani kuari manggas berani andai kata papisa jeung Siti Laila berani nginum baygon. Majnun Laila.
Dedelean asa didele ku Laila sadelekeun Laila dedengean asa dedenge ku Laila sangadenge ieu ka Allah panakeun heula diri urang heula panakeun diri urang perembunuh ka hayang urang endek teu pana kumaha urang hirup di dunia tapi titah ngulah aya di dunia endek teu pana kumaha rusak pana teh sok urang hirup di dunia butuh dahar kulantaran urang fana ka Allah engkena bakal teu beuki dahar sok urang hirup di dunia butuh lempang kana kendaraan lantaran urang fana urang teu hayang kendaraan lantaran urang geus fana rusak teu hayang memelahan teu hayang nanaonan hiji be nu aya di jero qalbu teh Allah geus berang jeung penting bakal akur boga jeung teu boga bakal akur angin jeung panas tiis geus bakal akur cicing di istana jeung di handapeun jembatan bakal akur sebab asa babarengan jeung nu boga dunia Allah diqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum bunuh keluar di dunia sok kuari mah hiji doang Allah geus urang rusak mantaker lelungan gitu mah engkena bakal teu salat bakal majnun lillah keur fana maka pangijeng jelema geus teu karasa ka pangijeng nanaon geus teu karasa bubulanan mungkin tatawunan engke terus makin diangkat ku Allah makin diangkat ku Allah leungit fana aya bako trek cager deui di mana geus cager deui dibere ilmu laduni ku Gusti Allah min ladunna ilma ilmu laduni mah muka kita blak ka baca bae maca buku trek sakebet dua kebet geus kaharti jerona segala rupa arti nyaritakeun tentang politik arti nyaritakeun tentang ekonomi ngarti ketika dibutuhkeun ilmu laduni mah dibere ku Gusti Allah sakumaha wahyu anu disorotkeun ka Kangjeng Nabi urang karomah disorotkeun ka para wali Allah ieu negara Indonesia bisa merdeka berkat para wali Allah Subhanahu wa taala dibere tata cara perang untuk menang wali Allah siasat mulai kuari bako dedeleanana nu kamari urut fana teh masih nyangkrung di jero haten nele gunung nu kadeleuna nu nyieun gunung nele laut nu kadeleuna nu nyieun laut ngadenge suara nu kadenge nu nyieun suara bobe kadeleuna urang lempang lain urang darasaan teh Allah urang ngomong lain urang darasaan teh Allah geus kumaha izin Allah bae ngomong nage kumaha izin Allah ma fi jubati illallah teu aya di jubah mah kecuali Allah naon eta dina jubah di kantong Allah pada cau Allah iyalah lamun geus aya jelema nu kaos kitu awas eta teh geus diangkat jadi wali Allah lamun geus diangkat jadi wali Allah sing hades ya lamun bendu ka wali Allah anu bakal ngarusak sebab naon sebab wali Allah kakasih Allah dirusak urang bae ge boga kabogoh sarwiti kemudian emengna dirusak bobog sia emeng kabogoh aing tak ajeun guku mah ge emengna dirusak tampilgan dalam urang atau komo sarwiti behi atuh ieu ku Allah nah mulai kuari geus aya karasa tuh tadi makan gak karak ucapan doang kuari mah karasa lantaran geus praktek perem bunuh kahayang kemudian praktek kemudian aya keluar di dunia nu ayangan Allah doang atuh kuari mah karasa ayat anu tadi la illallah bikulli syai'in muhit tok karasa kuari dek dele kamana denge kamana ratu jages aya Allah percis kos jelema es anu merongkol katutupan kabeh ku samping urang katutupan ku Allah nek kamana lompat urang nek kumaha zat Allah geus aya di diri urang eueuh di bahasa iwal tim manunggal teu meunang tadi dina ilmu tauhid ngomong kos kitu lamun lain dina ilmu thariqah
Nah sebab naon Allah maha qadim urang maha hadis pan urang mah atuh rusak masa nu rusak ka hiji jeung anu qadim tapi ieu mah lain nyaritakeun eta nyaritakeun teh perasaan marifat zat geus kulantaran marifat zat urang teh aya Allahan di jero hate urang kicep nang Allah denge nang Allah sia mah kumaha cak aing mantap Allah teh innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun atuh kun fayakun aing dibikeun ka sia wali dibere kun fayakun ayo sia hayang ke Mekah kun aya di dirina atuh tinggal kumaha sia bae cak Allah langsung Mekah hadir plek di hareup lengkah Mekah percis kos bah Google setel tek urang nyetelkeun coba buah delima apa hikmahnya keluar plek delima Google ngomong ini eta nu sok nyekel Google wali eta kos gitu ngan wali jurusan neraka tuh tah aya di tukang tah dua tah Google bah Google kabeh tah kun aing dibikeun ka sia hayang ka Banten atuh kumaha sia bae geus dibikeun kun aing badan gerokeun Banten datang plek Cirebon digerokeun Cirebon hade Cirebon datang plek kok bisa digerokeun sih dina ilmu syariat mah urang teh atuh nu jumud bae tapi dina ilmu hakikat mah teu dina ilmu hakikat mah gata teh cai ngomong bumi ngomong taneuh ngomong batu ngomong dina ilmu hakikat mah hewan-hewan teh ngararomong nu mantak di mana urang geus datang gajah di jalma ahli hakikat bisa ngobrol jeung hayam bisa ngobrol jeung kucing bisa ngobrol jeung onta Kangjeng Nabi jeung mau ngobrol Kangjeng Nabi jeung onta ngobrol Kangjeng Nabi jeung kuda ngobrol geus datang ka hakikat Kangjeng Nabi contoh umat teh mun datang ka dieu datang gitulah jelema anu datang ke marifat zat ke tahapan kedua kumaha ieu edan geus lah jam 12 wallahu a'lam bishawab Bismillahirrahmanirrahim wal insan lan utawi manusia yahtaj butuh insan awalan ing dalam awale ila ilmi syariati maring ilmu syariat ya sulalul badani azabu marifatihi darakban yang tahasi kedua badan opo kira-kira ma'rifat insan ya alam ma'rifati sifat ing dalam alam ma'rifat ing sakeh sifat walan utawi alam ma'rifati sifat ad-darajatu iku sakeh darajah summa ilahin bil batin kari-kari maring ilmu batin liusulul rudrat penlintah hasil kabaru kasabun opo kasab ya alami ma'rifatihi ing dalam alam ma'rifati insan atau ilmu batin wa dhalika lan utawi mangkono mazkur minal husul lil badan hasabu ma'rifah wal husul ruh kasabun fi alami ma'rifah ikulah sulura hasil walik ila bitarkir rusumati angin kalawan ninggal sakeh rusum allati akan utawa rusumat iku mukhalafatun nyulayaan syariati wa tariqah kadua syariat lan tariqah wa husuluhu biqabulil masyaqqatin nafsaniyah wa ruhaniyah lan utawi hasilé tarki rusumat iku tetep kalawan narima ing sakehe kamasyaqatan kang bangsa nafsan kang bangsa nafsu lan kang bangsa ruh liridha'illahi ta'ala naridhani Allah ta'ala bila riyain wala sumatin kalawan ora riya lan ora sum'ah
kama qala Allah ta'ala kaya ngadawu Allah ta'ala ing ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada Lalam bimradi maka utai sabab maniku ana yang maniku ngarep-ngarep ya man ing petemu ing pangeran man maka becik ngamal ya man amalan salihah ing amal kang saleh lan aja nyekutuakeun ya man kalawan ngaibadahan pangeran man ahada ing suwiji ingong suwiji urang teu encan jadi jelema nu asli lamun can datang ka hakikat kakarek jadi jejelemaan sarua jeung sapi jeung kebo dongkol hampir jeung monyet jelema lamun can datang ka hakikat mah eta teh perasaanna masih kene perasaan biasa hewan can boga perasaan manusia dan mantak polisi nangkep jelema lantaran polisina can berhakikat malah bersinga Memandak pamarentah meres rakyat lantaran pamarentahna can berhakikat malah masyarakat diperet katai-tai manusia terupana wungkul horeng jeroana nama meong garong carita polisi abri jeung pamarentah kitu memojohna ai ieu kiai sorbana kahandap mangsar udeng-udengna sagede ban Vespa salah saeutik Allahu Akbar salah saeutik Allahu Akbar tapi horenganan asal ceramah bae kudu make amplop asal silaturahmi kudu disuguhan ngariung mun teu make berkat diomongkeun lain ngana eta rupana doang goreng jelema nama monyet anu aya di Cisoka Solear mentak lamun Haji Fendi ka Solear di Boro ajar dulurna ngakunya nama abah kalepasan ngomong abah jeung monyet sabodo kami matu ngan ngajalanan doang nu mentak ngomong kitu ge meureun aya akur-akuran zetik Gusti Allah gitulah jeung ahli hakikat teu nganggap jelema nya nama lantaran ahli hakikat mah neuleuh urang teh geus kadeuleuhna monyet kadeuleuhna buaya kadeuleuhna maung kadeuleuhna minimal kebo geus urang lamun can jadi ahli hakikat ayana di dinya wajar monyet dikanarakakeun wajar monyet kebo dikanarakakeun wajar maung dikanarakakeun geus wajar atuh DPR jakos monyet dikanarakakeun wajar polisi jakos maung dikanarakakeun wajar DPR jaokos naon deui okos buaya dikanarakakeun deres nyana mah kanaraka ke kiai
kiai wajar dikandarakakeun kiai lantaran nyana aya di golongan sapi banteng. Gusti Allah kitulah ahli hakikat mantak Syabdul Qadir mah nyana makras halumu kadi gera belajar hakikat di dia di majlis kula mun bisa unggal poe mun teu bisa unggal poe saminggu sakali mun teu bisa saminggu sakali sabulan sakali mun teu bisa sabulan sakali satahun sakali ulah henteu cek Tuan Syabdul Qadir kula ieu deuk kajelaskeun tentang hakikat sebab lamun geus jauh ka hakikat pasti jelema bakal tertarik kana hakikat ketika tertarik ingin mendalami hayu kadi termasuk Syekh Bahauddin Al-Naqsyabandi nyana terus-terusan halumu kadieu teu deui kaindahan anu paling indah kecuali bersanding jeung Allah hirup di dunia babarengan jeung makhluk moal kebal tapi urang nu lilana engke babarengan jeung Khaliq terus-terusan Imam Bahauddin Al-Naqsyabandi kadieu malah aya leuwih saha jelema nu keur hirup babareng jeung kuring pasti mengetahui hakikat teu kaburu jeung kuring nu hirup datang ka kuburan kaula musab kuburan kaula kula nyaho bahwa jelema eta adalah resep ka hakikat kukula engke bakal dibere ilmu hakikat masyaallah tak aja bendi kamari waduh langsung bae ngusapan kuburannya nah Gusti Allah abdi alhamdulillah datang ka dieu abdi ngadoa ya Syekh Bahauddin karung abdi lakukeun salah jurusan atuh nya mah di mamanda ge mentana karung bae ditarik bae ku kula balik sia ka ditu atuh wali ge seuri bae dan naonan cek nya menta karung jagala iya urang leuwih jaritakeun hakikat geus kitu ulah so maca kitab da sombong macaan Quran eta sakar ka Quran sagalanya nama ali hakikat mah ari Quran sakadar dipake lelecehan mah kitab sakadar dipake lelecehan mah engke Quran jeung kitab teh bakal jadi bom bakal jadi kampak bakal jadi bodem bakal dibodem sia ku Quran nu dibaca ngajak ka Allah sementara sia lelecehan make Al-Quran ali hakikat mah seuri bae kitab dipake lalagaan ku sia maksud lalagaan teh neangan dunia keagungan kemewahan awas ya Allah mantak Tuan Syabdul Qadir wal insanu wa tajawalan ila ilmi syariat manusia teh penting atuh kana ilmu syariat butuh dina mimitina kana ilmu syariat liyasulal badani hasbu ma'rifati supaya hasil kana awak ukuran ka'amarifatan insan lamun teu make ilmu syariat ke moal bener wuduna caina moal bener salatna moal bener diuk ruku sujud nangtungna moal bener teu make syariat mangke dagangna ge sadaek-daek bae transaksina ijab qabul teu beres pertikahan nage hengke teu beres teu make persyaratan rukun-rukun nikah itu kalih jadi pamarentahna teu make syariat nu penting make balok dina pundakna make kenong dina dadana teu make syariat mah teu kitu bae sagala rupa ge mantak pertama penting ilmu syariat abeh rapih maksudna untuk memasuki fi alami ma'rifati sifat
Mual bisa asup dina alam marifat sifat sebab alam marifat sifat mah eta mah darajat makom atuh deuk kumaha maka darajatna ngamakom-makomna sementara dina syariatna can becus moal datang ka ilmu hakikat lamun ilmu syariat na teu diberesan aya ilmu syariat ayana lain di SD SMP SMA lain di universitas ilmu syariat mah ayana di pondok pesantren geus jelema yang nganyaokeun ilmu hakikat kudu mondok lain pondok mondok di pesantren lain mondok di pondok lain mondok di pondok pesantren mengaji ai mondok ai mai mondok di pondok mangke dagang karung dioplos neraka nah kudu ngaji heula nganyahokeun ilmu syariat tidinya bakal nganyahokeun ilmu syariat teh berikut jeung asma-asma Allah lantaran ieu kabeh alam teh teu kaluar tina asma Allah timimiti ar-rahman ar-rahim malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul mutakabir terus sobur kabeh Iji-ijina asma Allah tenrap di alam dunia geus urang bersyariat melalui asma Allah geus kulantaran asma Allah teu kudu kadenge ku ceuli kadele ku mata kacium ku irung karasa ku letah kacekel ku leungeun syariat berarti make hisi geus alatna adalah panca indra geus salatna ge ahli syariat mah kudu kadenge ku sorangan nu sholli Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda eta syariat anu dibaca nama Allahu Akbar kabira Allah teh maha agung kalawan agung anu pohara tapi di jero hatena ya mobilan agungan mana Allah jeung mobil tolol walhamdulillahi katsira puji pohara lobana tapi nya tilok muji subhanallahi bukratan wa asila tita nyucikeun Allah berangjeng peuting isuk jeung sore tapi nyana ngagodomlang bae tilok nyucikeun Allah nu paling bahaya ngucapkeun ini wajah tu wajia sanjana abdi menghadap ngahareupeun awak abdi zat abdi ka Gusti tapi geuninganan mata jelalatan teu meunang aya nu geulis ceuli teu meunang ngadenge musik itu kene irung teu meunang umbah abah susar sosor bae itu kene letah itu kene hate padahal mah ini wajah tu wajia kakarak datang ka syariat mah kabeh ge kitu bae teu ustad teu kiai teu santri komo polisi mah keur salat ge neangan priwit syariat indra anu main indra geus satu jelema teu pasini bae soal syariat anu dilaksanakeun ku indra sia teu kadenge ku ceuli sia ulah urang sarewos ribut bener sia salat atuh leungeunna sedekapna nu bener ribut rukuna nu bener atuh sia rukuna kudu kos kieu ribut sujudna ribut ngaributkeun zahir teureun-eureun terus bae datang ka kiamat zahir diributkeun bae waktu jangan nyahokeun sifat Allah waktu jangan nyahokeun ilmu batin rugi
ngaributkeun soal zahir, soal sah teu sah, soal mutamad dhaif, soal arjah rajih, itu nu diurusan terus soal eta bae teu eureun-eureun datang ka kiamat jeung moal eureun-eureun sebab kadeuleu ku mata nu mantap kudu boga patokan bae ulang-ulang ribut dek patokan bermazhab mana dek teu bermazhab masalah nu penting ulah ribut boga patokan ngaran aing mah pinter dek ngal mazhab sorangan bae ijtihad hek bae geus meujeuhna mah cara Imam Ghazali itu bagi mazhab, cara Imam Bahauddin An-Naqsyabandi nyana mah mazhab sorangan itu make mazhab ulah jaritakeun mazhab geus pandai mah masalah di urang ge aya cenah PKS teu make mazhab rante sukeun ka sumur cor Muhammadiyah teu make mazhab sarua cor becus ente ribut mantak atuh supaya ulah ribut urang mah ijtihad teu bisa atuh make mazhab sok pilih mazhabul arba'ah dek make maliki mangga hanafi hegae hambali heug bae meuk sapoe mangga ribut ulah ya ribut masinikeun teu bismillah aing mah bismillah itu mah teu bismillah ribut batur mah geus nya napolo nya mah ngaributkeun bismillah batur manggeus nyeun ulang alik ieu mah ngaributkeun kunut batur manggeus nyeun kapal selamnya mah ngaributkeun masalah usolli ngamasalahkeun marhaba ngamasalahkeun sayyidina angel ulah dianggap geus deuk ka Allah mah aing mah bermadzhab Syafi'i deuk ka Allah tegaling sih dia aing mah deuk ka Allah pek bae sia mah deuk pake mazhab teu mazhab urusan sia aing mah aing deuk ka Allah deuk make mazhab Syafi'i titik batur yang sarikeun keung bae urang ulah yang sarikeun nya beres ketika akur jeung urang hayu teu akur aing mah bisa aing mah aing sia tanpa aya pacekcok aing mah deuk ka Allah dia aing deuk ka Allah deuk ka Allah aing deuk ka Allah atuh hayu babarengan ayo tapi ulah make usul aing mah deuk make usul we geus ngarendeng sia-sia aing beres ayo deuk kumaha di atuh urusan selera urusan keyakinan walakur zahir mah walakur zahir sebab indra selama make indra cak Haji Pendi tukang sapu geulis cak aing mah teu ih geulis jasa cenah ribut jeung Haji Firdaus gelis ente ulah ngaributkeun batur nu di imah gelis ente ugu nu di imah geus nini kabehan ge ulah diributkeun ribut bae moal aya beres-beres teh pokos kitu datang ka restoran nu hiji beki roti nu hiji teu ribut cak nu hiji euy urang mah teu ngeunah aja saja aing mah ngeunah lagi teu ngeunah ribut bae salilana urusan zahir mah urusan indra mah atuh ribut bae salilana terus bae moal aya eureun-eureun cek ieu ngeunah cek urang Uzbekistan mah ngadahar roti kos kitu ngeunah cek urang mah henteu cek urang Mekah mah eta teh korma teh dahar nya mah urang mah lain cek urang Mesir eta teh nu dihijikeun teh naon ngaranna roti anu dihijikeun jero aya dagingan sagala rupa naon ngaranna burger heran aing mah dasar urang udik teh nyaho lain burger lain tah anu set digitukeun jerona segala daging segala rempah-rempah gitu kan hese ngobrol jeung lembur hese kebab aduh cenah mah nyaho martabak baja meuli di pasar Kemis atuh ya martabak bumbuna kacang dicabak guluna panjang sakitu bae terus salilana urusan indra mah kitu bae cek ieu geulis cek ieu henteu cek ieu kasep cek ieu henteu cek ieu ngeunah cek ieu henteu kitu bae salilana cek ieu takbirna salah cek ieu bener cek ieu sedekahna salah cek ieu bener atuh kitu bae terus mentak ngamasalahkeun syariat ribut dina syariat ieu adalah jelema anu dungu cek Tuan Syekh Abdul Qadir
geus ayu make mana ayu kuari rapihan kuari menuju ke jero tuh nu mantak penting ilmu zahir sesuai jeung keyakinan urang mazhab sapesek kuari urang yakinkeun di mazhab Syafi'i sulalil badanas marifatihi fi alami marifati sifat ketika urang geus bagus di alam syariat engke urang bisa nyulusup dina alam marifat sifat ieulah darajat melalui suluk urang teh hayangnya hokana jerona maka syariat heula geus syariat rapi karapihanna datang ka mana karapihanna urang ngalaksanakeun sesuai jeung aturan syariat sekira-kira ditanyakeun bab muamalah urang bisa bab ubudiyah urang bisa bab munakahat urang bisa bab kitu mujahadat bab kitu jihad bisa adat bisa bisa nah syariat disrapi siap sebab engke bakal ditinggalkeun teu diopenan syariat mah maka geus jadi wali Allah maka dituna leuwih luas teh atuh kuari mah jeung kafir babarengan ngobrol masalah sameja sakareta samobil saima no problem eueuh kemuskilan jeung awewe babarengan muskil pantak kaji pendi mah lantaran geus jadi wali jeung awewe ge muskil terus bae nya marerendengan rante asupkeun ka sumur cor juga walianan siap nah beda engke alamna beda sebab alamna rasa nu ieu eueuh aya ge rasa bareng jeung Allah ketika rasa bareng jeung Allah itu makhluk Allah aing makhluk Allah sarua dina pada makhluk Allah perasaanna itu aya Allahan aing aya Allahan jeung sasaha ge Allah atuh naon endek naon maka yang sekat-sekat segala tuh nu mentak bakal jadi gudang ilmu jelema nu deukeut ka Allah sebab Al-Qur'an lain dibaca tapi dipraktek urang sakadar maca praktek encan wali geus praktek Al-Qur'an walaupun carang maca Qur'an geus praktek nyana meraktekeun Al-Qur'an terus-terusan matak lamun hayang nyaho Qur'an Kangjeng Nabi adalah Qur'an lempang wali adalah isi Al-Qur'anul Karim dinyana geus bisa jaritakeun tentang ayat-ayat lantaran nyana pelaksana Al-Qur'an moal bisa ngalaksana moal bisa nyaritakeun cepes lamun nyana lain pelaksana istilah nyebut cau au ca a teu bisa lain pelaksana jelema lamun can jadi abdi moal nyahoun tentang pait peurna ketika pendidikan kita lempang sabaraha puluh kilo manggul rangsal sabaraha puluh kilo manggul senjata kemudian tiarap kemudian lumpat kemudian naik ke gunung kemudian tuh terjun lain lalagaan ketika dak geus jadi karak geus jadi jenderal di bawah nyana kabeh urut aing kabeh lalaku polisi ketika pendidikan emang tepah tepeuheur teu pait wali ketika pendidikanana emang tepeuheur moal aya jelema di spring bed bae jadi wali moal aya jelema dahar di restoran bae jadi wali moal aya jelema gigindingan bae jadi wali cenah si anu ginding bae kok jadi wali geus urut nyana kuari geus teu boga rasa bagus teu boga rasa di restoran teu boga rasa di hotel kumaha prakna ti Gusti Allah tilok menikmati urusan dunia urang mah banteungeun asetik demo mantak wali mah ke roti nyana beuki bae oh teh mah bagi dahar berarti walina ese jeung wali bae ese selalu akur bae nyana sebab naon sebab tilok menikmati kumaha ayana bae ayana kos kitu bae andai kata eueuh sangu jeung gandrung bae jadi bae wali bae sangu eueuh gandrung eueuh roti jadi bae roti eueuh endog jadi bae endog eueuh cenah aya ge supermi leuwih jadi
naon nih mah jaragana teh naon nih mah ge jukut jadi bae wali jeung jukut ge jadi bae atuh bala-bala mah lain wali ge beuki ulah dianggap jadi wali babati ilmu syariat mah heula berarti ngahebatkeun ilmu syariat kudu masantren lain satahun 2 tahun kena maher sebab dek diangkat jadi kekasih Allah jadi pejabat mun urang mah bupati gubernur masa bupati bodoh masa gubernur bodoh atuh dirantai masantren tuh awalan nilai ilmi syariat liasulalil badan sabu maripati ukuran marifat dina ilmu syariat jang nyulusup kana alam makrifat sifat didinya teh bakal ditinggalkeun syariat kuali nyulusup lain berarti ditinggalkeun teu make syariat teh dibagus-bagus melalui sifat geus kurang kudu nganyahokeun tauhid asma tauhid afal tauhid sifat mimiti tauhid afal kemudian tauhid asma tuluy urang kana tauhid sifat geus rapih tauhid afal tauhid asma tauhid sifat engke bakal kapanggih hakikat tauhid zat pangluhurna tauhid zat tata lepah heula teu bisa jelema kaluar ti SMA hajono rekat rante asupkeun ka sumur pareumcor jelema ku ari macana ieu mah mahasiswa anu disebut mahasiswa teh dina ilmu syariat mah jelema anu siswana jadi maha berarti jelema anu suluk mahasiswa teh jelema anu suluk ulah kaluaran ti UIN disebut mahasiswa ulah kaluaran ti ITB disebut mahasiswa salah julukan siswa nu geus jadi maha eta teh jelema anu suluk asli mah kos kitu ku ari dioper lantaran Yahudi mahasiswa teh keluaran ti universitas asal keluar ti universitas disebut mahasiswa padahal tilok salat padahal teh jangan naon masa mahasiswa kos kitu siswa santri mahasiswa santri suluk mahasiswa nah gua ari belajar geus ayeuna masih lulup dina sifat geus kuari manyana suluk teh ngajalanan syariat dina relna sesuai jeung aturanana tanpa luak liuk kuari mah terus bae menuju Allah di halte aya 9 halteuna mimiti darajatna makom tobat 2 makomna makom syukur 3 makom terus datang ke makom ridho 9 makom kudu aya nu ngabimbing ngaranna guru mursyid lantaran mau anu sakitu keliaranana ketika ditaklukeun ku pawang nama eta mau nurut laler hiberan kamarang hiberan tawon hiberan tapi aya pawang nama eta tawon bisa nurut sapi banteng anu sakitu ader-aderanna himar ader-aderanna di leung tapi aya pawang na bisa nurut simet bisa nurut ieu naon kitu ngaranna sirem bisa nurut atuh lamun maung bisa nurut gajah bisa nurut buaya bisa nurut ku pawang nama asa sih manusia teu nurut atuh kudu manusia boga akal jeung pikiran taklukkeun saha bisa naklukkeun pawang teh guru mursyid urang mah bisa na pawang teh mindahkeun hujan sebut pawang hujan lisong basa gede leungeun ditiup-tiupkeun aya nu teu make lisong make babacaanna bisa kula mah awing burung, awi burung, iwung burung, hujan ge kudu burung. Iwung ge lamun ditebak jadi burung moal jadi awi manya hujan ge teu burung, pindah, siap pindah. Pindah. Di burung-burung goreng. Ulah di dieu.
maksa hujan sat kerja hujan awi ge ditebak aya nu maksa teburu teh iya jadi syariat kuari torikoh melalui derajat suluk ngaran maksudna ninggalkan kesenangan dunia ulama kepakaian anu bagus lantaran mawaria ulah dahar nu ngeunah lantaran maha poho ka Allah dunia 99,9% mawa poho ka Allah tinggalkan dunia makhluk 99,9 ngagoda ka urang mun teu ngalem nyawa tinggalkan makhluk dunia jeung makhluk ditinggalkan menuju ke Allah ditinggalkan teh kurang lompat asal kapal jeung jelema lain mun aya mobil orang lompat aduh lompat tidak katabrakna maksudna hate lepaskeun ta'alluqna jeung dunia hate lepaskeun ta'alluqna jeung makhluk ta'alluqkeun ku ari Allah dibimbing ku pawangna ulah luak liuk sia melalui pawang ieu laksanakeun sok aya pawangna ditaklukkeun ku pawang lagi begadeus cak pawang lagi begadeus nyuruntul urang ka nyuruntul aya pawangna saya pawang mau nganu sakitu galakna ku pawang mah taluk jana ditumpakan mau gajah ditumpakan di taman mini gajah tuh di ditutuh di taman safari ngigel gajah ditumpakan ku Haji Pendi gajah ngigel Haji Pendi ngigel atau emang sabangsanya nama rohna jeung gajah jadi ngara rigel kontreng tuh bisa takluk tawon takluk segala takluk ku pawang ieu manusia ge ditaklukkeun ku guru mursyid nah siapa duitnya siapa duitnya 100 jutanya mun nang ngajual tanahnya kadiakeun ka mama boh mama mal jadi sia ka jeung kadiakeun mamanya duku mama sia wah kadiakeun jang mama lamun teu percaya ka mama mal jadi kudu nurut ka mama aduh jangan mama mana kos gitu amat mau jadi wali kudu percaya heula bahwa eta mursyid setiap mursyid berarti geus teh hayang dunia ketika jadi hayang dunia nyoba doang engke geus jadi mah diserahkeun deui tah duit sia 100 juta nu baheula dipentat ku mama tah leg ku sia imbung kuari mah tuh keur ieu mah sia hayang kadu kuari mah hayang kumaha lamun mamana nyokot aja ku mama pake beli mobil rantai mamana tah mamana mamanukan lain nyoba tah berarti mamana ileg-ilegan tah mah tuh bis lain gitu sanajan dibelikeun ge bakal diganti saja dibelikeun lain enggak deuleuna doang ieu nafsu datang ka mana make cincin bagus kadieu yang mama memakan buara ragus nyana mah teu beunang make kok kitu amat asal boga pikiran kitu amat mal jadi sebab daun pawang buat nyana mah awas ya ku pawang bahaya disinteuk sia ku pawang mun make samping bagus kadieu kan yang aing yang mama nu make aja semua ka kolor we budak ngan teu sambaraga atuh mama ge urang malamun urang ge geus siap bade beat atuh pasti pasal percaya mantakkeun percaya lantaran urang can siap di beat abdi cenah nyanggakeun sadaya-daya ka mama lah hendak dikukumahakeun bener sia bener ayo siap ninggalkeun pamajikan yang aing heuy ayo tinggalkeun pamajikan sia jeung mama ulah kitu atuh balik sia ka ditu balik aduh pan kitu amat gitu ieu keur carita nafsu aju kaliwatan amat apun mama emang mama nukan tah atuh geus kitu ieu keur carita ditaklukkeun datang ka mana nafsuna dengan cara tersendiri atuh lain sambarangan naklukkeunana aya cara-carana nah jadi kuari mah awalan ila ilmi syariat supaya rapih kedua sulusuk ilmu ma'rifatus sifat menuju ila ilmil batin wallahu a'lam bissawab